Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paluwargi sadayana wilujeng enjing. Alhamdulillah tepang deui sareng simkuring di channel belajar bahasa Sunda sapopoe. Mudah-mudahan paluwargi orang Sunda sadayana di mana wae ayana sing disarehatkeun, sing dijembarkeun rezekina, sareng mudah-mudahan sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Dina waktu ieu insyaallah Bapak Ibu sadayana, kakak, teteh, adek, insyaallah simkuring bade ngajelaskeun hiji paribasa bahasa Sunda sapopoe. Insyaallah dina bahasa Sunda teh sok seueur paribasa Sunda cenanya. Anu insyaallah Bapak Ibu sadayana mah paluwargi sadaya tos langkung terang lah. Simkuring mah dina judul lagi nuju diajar. Mangga engkin bila aya lepat-lepat tina naon anu ku simkuring disampaikeun, tiasa di komennya, tiasa dilereskeun dina kolom komentar Bapak Ibu sadayana, wargi Sunda sadayana di mana we ayana. Insyaallah simkuring dina setiap video bade ngadugikeun paribasa Sunda gitunya. Cariosan-cariosan Sunda anu ngandung makna paribasa teh. Kata-kata Sunda anu maknana teh luar biasa. Nasihat kanggo urang sadayana. Insyaallah mudah-mudahan urang sadayana tiasa nyanat kana nasihat anu didugikeun ku para sesepuh kapungkur, ditulis ku para guru. Insyaallah mudah-mudahan paribasa Sunda ieu tiasa janten nasihat khususna kanggo simkuring nuju diajar. Mudah-mudahan atuh umumna kanggo sadayana balarea orang Sundanya. Paribasa nu kahiji dina waktos ieu nyaeta aya paribasa dina Sunda mah abong biwir teu diwengku. Anu artina teh abong letah teu aya tulangan. Ngomong sakadaekna, ngomong asal-asalan padahal teu emut. Letah teh teu aya tulangan. Janten teu mentog teu ditajongnya. Sakadaekna we ngarios teh. Padahal cariosan eta kadang-kadang bisa jadi pinjeri hatieun batur. Sedengkeun lamun tos dicarioskeun eta cariosan teu tiasa ditarik deui. Kukituna paribasa Sunda nomor kahiji abong sina biwir teu diwengku nyaeta mere nasihat ka urang sadayana bahwa urang kudu hati-hati dina cariosan. Berarti cariosan teh wah luar biasa. Letah teh nu paling seukeut. Nu paling seukeut teh saur ajengan, saur mualim, sanes silet, sanes pedang, tapi nyaeta letah. Sabab letah mah teu aya tulangan. Nah, karena dina bahasa Sunda abong biwir teu diwengku. Maknana teh nyaeta abong letah teu tulangan ngomong sakadaekna. Padahal lamun batur tos dari hate ku urang, aduh eta urusanna luar biasa Bapak Ibu sadayana nya. Kadang-kadang kepasayaeun aya di hareupeun bager beuteung hate nama nyieun hate keneh teh. Kukituna urang kudu ngajaga kana lisan urangnya. Urang kudu ngajaga kana bibir urang kudu ngajaga kana letah urang. Entong asal ceplos, entong asal huai gitunya. Entong asal nyarita. Margi caritaan urang teh kahiji bisi nyerikeun batur, anu kadua sabab setiap anu diucapkeun ku hiji manusia maka pasti eta bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah kata-kata teh bermanfaat atanapi henteu? Kata-kata teh mantak bunga atanapi mantak nyeri hatekeun batur. Kata-kata teh aya maknaan atanapi teu aya maknaan. Ulah sakedar heureuy babala katakan seserian tapi teu ngandung makna. Eta teu manfaat Bapak Ibu sadayana nya. Tah sakitu wae teu simkuring ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo simkuring. Umumna kanggo sadayana. Abong sina biwir teu diwengku, abong sina letah teu tulangan, ngomong sakadaekna. Kukituna urang kudu bisa ngajaga lisan, kudu bisa ngajaga ucapan. Sabab teu aya hiji ucapan anu kaluar tina lisan manusia kecuali bakal dihunkeun pertanggungjawaban di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.